warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami sadaya daramang mah eta nu ku abdi dipiharep. Sobat YouTube sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina kasalamatan. Nuhun sadaya daramang mah mugia ditang kayungan ku Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Jati. Sobat YouTube sadayana, dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan laporan kagiatan. Terus laporan kagiatan. Ieu laporan kagiatan teh salah sahiji materi wajib utamana di kelas 10 tingkat SMA, SMK, jeung MA. Sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah. Yuk, bareng-barengan diajar laporan kagiatan. Laporan kagiatan teh hiji tanggung jawab. Laporan teh hiji laporan. Pas nama tujuan laporan kagiatan teh pikeun tanggung jawab kepanitiaan atau lembaga resmi patali jeung kagiatan nu parantos dilaksanakeun. Ieu definisi laporan kegiatan. Ya, sakali deui laporan kegiatan teh fungsina nyaeta salah sahijina pikeun ngalaporkeun ngeunaan kagiatan nu tos dilaksanakeun, tanggung jawab ka lembaga anu aya pakaitna. Ya, misalna laporan kegiatan panitia 17 Agustus di lingkungan Imah, laporan kegiatan pemilihan OSIS di sekolahan, eta laporan kegiatan. Nah, pasalnya sama wae rupa-rupa ke urang pedar bareng-bareng. Tah, dina laporan kegiatan pasti aya struktur kegiatan. Struktur kegiatanna kawas ieu. Tah ieu struktur kegiatanna teh kudu aya bubukana. Aun aya bubuka, ieu bubuka. Ras kudu aya kasangtukan atawa latar belakangna. Kasangtukan latar belakang kunaon eta aya kegiatan. Nah, kasangtukanna naon tujuanna. Nah, terus struktur sejenna kudu aya tempat jeung waktuna. Di mana tempatna iraha kagiatanana nepi ka iraha eta. Nah, ieu. Terus dina struktur kegiatan, laporan kegiatan kudu aya oge nu miluanana, patandangna, pesertana atawa pamilona. Nah, ieu. Sawae pesertana ti mana wae asalna eta pamilona. Terus kedah aya runtuyan kegiatan atawa kronologis kegiatan, kejadian-kejadian naon aya eta dina kegiatan teh. Atuh wae dilengkepan ku foto-foto, potret-potret supaya lebih jelas, supaya lebih nyata. Tah, oke, kudu aya oge panutupna. Naon wae panutup kegiatan ieu? Kayak itu ieu, dibaca wae, dibaca, disimak, diragapkeun, ditulis, ya, dituliskeun. Ieu eta struktur laporan kegiatan. Parantos tadi naon ari definisina apa kegiatan tos. Strukturna parantos. Ayeuna lengkah-lengkahna cara-cara nyusun laporan kegiatan. Kahiji, nangtukeun identifikasi kegiatan naon. Nah, ditantukeun naon kegiatanana. Kadua, nyatetkeun kejadian-kejadian anu penting. Ya, susun kejadian naon wae kejadian-kejadian anu penting naon bae. Nah, dituliskeun. Ulah aya anu kaliwat. Terus nyangan informasi-informasi salami kegiatan. Ya, kan kudu aya laporan-laporanna bisi meunang. Terus aya oge tadi pakaitna jalan struktur kudu aya di mana wae danana, sawae nyumbangna eta laporan kegiatan. Kalima, kan salajengna, maaf, urang kudu disusun secara sistematis. Ya. Oke. Kawasna sakitu heula ngeunaan laporan kegiatan. Upami kirang paos, kirang jelas, mangga ditaroskeun. Bisa dina ngalakukan WA, bisa komen di YouTube ieu, komentar,
Orang diskusi sawala ngeunaan laporan kagiatan ya. Sakitu wae ngeunaan laporan kagiatan hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.